Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Cek saha sudah teh tinggalin, cek anjeun nu minum bopohokeun. Cek saha sudah teh geje, kata kamu yang jelas hare-hare. Ayo Mang Ijal, solo suling, solo tuh solo suling, dah cik. Nah, pulungan gitu, cing bener tuh. Isin kulang? Isin kusaha? Pada tadi lancingan. Atur nuhun Wilujeng Wengi palawargi sadaya tangtosna di mana wae para dulur baraya coklat kita atur nuhun parantos tiasa manco deui teu karaosnya urang tos lewat lebaran deui nya. Ayeuna tos Sawal deui sakedap deui meureun urang teh bakal ngantosan Idul Adha. Wah, jangan luar biasa. Kegiatan masih dalam suasana pandemi, ya naon we aya nu kokoreh ke Kang alhamdulillah Kang Sony naon damelan ayeuna? Hah? Mang Ijal alhamdulillah icalan. Atuh insyaallah kalesan sim kuring oge segadeng intinya aktivitas di sini aya nyobaan lah nya diajar usaha tina bidang kuliner. Datang ka dieu ka dapur langit. Ya, luar biasa lur. Kepake apa teh tulisan lagu ya teh. Cing lah. Nyaritakeun tentang pan aya Mojang Priangan. Kamar teh ulin ka Jalan Asia Afrika. Asa judulna hayang judulna Mojang Prianger meunang teh. Ayo tulisan aya. Cing kita kunci nanti dulu cing. Sok aya nonton. Etak banget ke hiji ya. Dudadi dadudidang. Dudadi dudadi dadi dadudang. Dudadi dudadi dadang. Dudadadi dudang. Dudadadi eta. Jadi ingat ke lagu Mojang Priangan alhamdulillah Mojang Priangan tiasa artos teh kalangkungan atur nuhun Mamah Iyar Wiyarsi siapunten tina lagu Andalemi eta lagu Mojang Priangan kusim kuring tadi tinu nyobaan eksplorasi heureuy jadi garabagan udah siapunten sanes bade garusaknya tapi eta mah nyobian tadi ternyata kakade Arango alhamdulillah lagu Mojang Priangan ngalangkungan di aransemen tina ngawitan ti gamelan Salendro ayeuna tina nuansa etnik kolaborasi nya tiasa kental atau lebih dikenal di masyarakat. Atuh nuhun. Tah ayeuna asa kaidean laguna Mojang Priangan. Eta Mojang Prianger. Sok. Coba. Main-mainan mah? Kumaha? Iyalah aya urang hayang ieu heula atuh teh. Hayang naon mun si Lesti mah naon ngaranna teh? Ral. Anjir. Sok. Mojang, kau buat aku kencang, berbalik pandang Mojang. Kau seret aku kencang, berbalik pandang. Oh salah. Mojang,
kau buat aku kencang, berbalik pandang mojang, kau seret aku kencang ke arah pandang betismu yang mulus seksi, mulus seksi, mulus mulus seksi, seksi mulus seksi, bersinar terang. Sejarah Anda teki. Jadi lain hari istri mah biasanya lamun mulus bitisna, jika nama mulus oge rezekina. Sok coba ada berapa aja. Oh, kelacing. Tidak ada. Waktu Bang Ija. Ketelusuri jalan kepatihan, kadang ku lari kecil, sesekali ku jalan pasrah pelan, pasrah wae dirimi. Pararararara, 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 pararam pa pa pa. Sekali Pak. Saat gerimis kecil, ku telusuri jalan kepatihan, kadang ku lari kecil, sesekali ku jalan dan sarah pelan. Tiba di perempatan Tamblong Asia Afrika, tak sengaja berpapasan, mojang cantik pirang berkebaya. Ya Mas Bro, mojang kau buat aku kencang, berbalik pandang mojang, kau seret aku kencang ke arah padang betismu yang mulus seksi, mulus seksi, mulus mulus seksi, mulus seksi, bersinar termojang, kau buat aku kencang, kau buat aku kencang, berbalik pandang mojang. Mulus seksi, mulus seksi, mulus seksi, mulus seksi, mulus seksi, mulus bersinar terang. Ku telusuri jalan kepatihan, kadang ku lari kecil, sesekali ku jalan pasrah pelan. Para papa papa, para papa papa, la 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 la, la la la, hey. Tiba di perempatan Tamblong Asia Afrika, tak sengaja berpapasan, mojang cantik pirang berkebaya. Mojang kau buat aku kencang, berbalik pandang mojang, kau seret aku kencang ke arah padang betismu yang seksi, mulus seksi, mulus seksi, mulus seksi, mulus seksi, bersinar termojang, ku buat aku kencang, kau arah pandang mojang, kau seret aku kencang ke arah padang betismu yang mulus seksi, mulus seksi, mulus seksi,
seksi mulus seksi bersinar dan mojang. Kau buat aku kencang, berbalik badan mojang. Kau seret aku kencang ke arah padang. Betismu yang mulus seksi bersinar terang. Jadi tina mojang priangan nu andalemi ditaikeun kana mojang priangan anu babarga beberebetan diturunkeun deui kana mojang priangan nu andalemi. Luar biasa. Mudah-mudahannya antosan pilih penasaran single terbaruna bakal rilis tah. Inget nya tinu mojang priangan baru beberebetan teh nu lawa kumaha situ si E minor. He Pojang priangan aya meureun 3.000 manu ngahajar urang. Eta mojang priangan di kitu-kitu sia cenah nya. Pan laguna ge pantesna teh andalmi, pantesna teh teh mojang teh kumaha. Tapi alhamdulillah di balik nu ngewa nu ambek pasti aya barokah gitu. Jadi barokahna alhamdulillah sarana karejekian. Alhamdulillah kudunya unggal aya nu pangantenan mangrinya. Tarampil wae teh. Ngobrolkeun kieu kan tadi aya gaya-gaya rap nya. Ingat ka rapper urang nu luar biasa. Sabari urang rapper teh ti Bandung da sana. Aya saya koji ti sa? Ti mana? Jakarta. Di urang aya sadi Ebit aya lain Ebit ge ade. Aya terus aya Kang Dul. Dudungan mana eta? Dudungan ala sih bejakeun cek Kang Dul disebutkeun rapper. Dulu luar biasa. Bakal aya rapper Sunda anu luar biasa pada suping ka Jeming 1 nyata orang sauran wae Mang Rudy Sundane. Saya rek datangan Mang Rudy nura dari weuh naon cing. Neangan kongkorong aja. Aing ternyata waktu bisa hayang sarua teh padahal mah leutik we. Peda berat wungkul, ada urang di pasar Ujung Berung, ada itu di jalan ABC berusnya. Pak Rode. Yo. Waduh, kumaha ya aktivitas pandemi? Pandemi alhamdulillah tidak berpengaruh untuk berkreasi. Wis berat sih. Cuman berpengaruh untuk saku. Manggung eueuh. Nu gede duitna eueuh. Jadi manggung off air berarti ya. Off air jadi memang jarang. Jadi tapi kan ayeuna saurna teh dangu-dangu Mang Rudi tos dikontrak tuh salah satu ya. Salah satu label. Laras eta teh. Ya, alhamdulillah kamari Desember, Januari, Februari sempat aya salah satu lagu Sundanis anu viral. Tadi judulna naon? Jatah Mantan. Jatah Mantan. Anjir. Jadinya Sundanis dikontrak ku label bertaraf internasional Universal Music. Wih, wilujeng ti Sunda ngajo mantara. Amin. Talur. Ya alhamdulillah berenang Kang Suling
Abdi tukang sarana di dia alhamdulillah sadaya lagi sami Kang Rudi tadi dikontrak Abdi masih tetap dikontrakan nya. Mang oke lah ngomong-ngomong lebih jauh penasaran tentang Rudi Sundana seperti apa jangan kemana-mana tetap di sini yo Yuk. Ceksaha Sunda TGJ kata kamu yang jelas hare-hare cingkleng cineteng tos kakolong bapak satar buleneng cing caring cing baga kancing masing eling cing saring set baga iket kudu inget yen urang teh urang Sunda anu lahir di tanah Sunda gede di tanah Sunda tuang di tanah Sunda ibak di tanah Sunda terus naon deui miceun di tanah Sunda lamun teu nya ka Sunda teh piraku jeung kacida teuing nya. Mang Rudi kunyaahnya anak ka Sunda langsung ngaran lagi jadi Rude Sundanis. Rude sih, Bang. Asli mah Rude. Aslina Rude kan jadi batur resepna eta Rude. Oh. Kunaon make jeung ngangkat ngaran Sundanis, Bang. Jadi baheula teh basic nama sim kuring nge-rap nya di awal ge tos hip hop lah. Keke ngawitan nge-rap di usia di SDG tos resep jangan terjun kan mulai ngadamel lagu lirik gitunya di SMP. Ya. Oh. Gitu di SMP mulai ngiring rekaman gitu kelas 1 SMA lah. Mulai terjun bener ke dunia musik teh mulai. SMA teh tika cemplung atau terjun? Ngahaja terjun dah. Emang cita-cita yang jadi artis di leletik. Mung gawe di leletik istilahnya. Mung gawe berat. Dah. Tapi sarua berat. Berat badan paling. Artinya teh luar biasa lah. Artinya mungkin kawujudkeun jeung Kang Rudi salah wios artis nonoman Sunda anu mawa Sunda tanda widang rep-repan. Bener? Alhamdulillah. Kang mana panungtikan analisa eta si karya geus nepi ka sabaraha luar negeri mana anu tepi ka luar negeri. Oh, karya mah tos alhamdulillah lah nya. Hampir mancanegara lah tos seueur gitu nya fanbase aya di siga di Australia, Amerika, di Jerman, di Inggris, di Jepang seueur oge alhamdulillah. Oh, gitu. Ya. Alhamdulillah, ya karya urang we nya. Alhamdulillah karya urang oge ngalangkungan dan kreasi urang parantos tiasa kakena di pelosok luar negeri di antawisna Subang anjir tempat Subang teh Malaysia tuh. Alhamdulillah Cikelet, alhamdulillah pokoknya malah kami luar negeri tangtos danya. Nuhun lur, Bang Sudi, Bang Rudi. Nu paling terkenal teh ka abdi kadenger mana teh? Kamana bae atuh gaya wae. Dibalik. Coba kamana atuh. Wae na paneuri ah. Oh, wae na paneuri. Eta lagu eta sabaraha kopi dicetak? Eta teh album pertama Sundanis baheula teh sabaraha ribu lah, baheula masih zaman CD nya. Oh, CD. Ya. Alhamdulillah, cuman yang celana dalam. Ya cuman baheula nya kerjaman CD nya zaman bajakan oge gitu. Oh, bajakan oge. Sigana mah bajakan leuwih loba di Batang asli. Tapi efeknya lumayan. Tapi sarua kasusna jeung Ohang Anton terkenalnya karena dibajak. Ya. bener. Cik, kumaha sih lagu teh? Mangga nyaritakeun naon sih teh? Jadi baheula teh nyaritakeun nya budak gaul zaman ayeuna nu masih nyusakeun kolot, loba gaya lah khususnya di hip hop gitu nya. Ya. Sim kuring mah da
asli berjuang ti nol sorangan boga itu teh kayenakeun gitu nya hasil jadi payah sorangan gitu beda jeung aya rerencangan lah anu sapang aingna sapang hip hopna tapi anjir eta di kolot kabeh gitu anjir ka mana atuh gaya tah gitu. Oh gitu. Iya mah berarti lebih kasusnyaan nih mah nya. Da sadayana lagu nu kusim kuring didamel naon anu katinggal naon anu kadangu naon anu karasa. Wih. Eta anu katinggal. Kasup jeung nyeri hati ada hari teh. Lamun anu ku randa-randa eta anu karasa. Dan jadi udah teh. Urang karanda teh. Randa ngorah ada rupa, eta lumayan booming terus ngadamel di Randa Anak 2, alhamdulillah ayeuna tos pada 7 juta view di gitu. Terus aya deui naon teh? Kolot kalapa enon? Kolot kalapa, tilas tapi raos. Pokoknya saja banding nu karar itulah. Ya keren. Cocok nge malam Jumat. Rek jeung lagu mah bener judulna. Ijar jeung lagu mah. Judulna naon minimal lah yang naon cita-cita. Naon atuh nya? Kesan kaemutan. Sugan. Aya alus bener judulna. Penasaran tetap di Sundanis Record ya atau biasa di subrek di YouTube-na Sundanis Record. Wah, Sundanis Record luar biasa. Urang ngeureun ya. Ayo. Cobaan Mang, mate naon? Ayo kuy. Kapan atuh gaya? Siap. Kemana atuh gaya? Cek kemana atuh gaya wae meniatos garaya wae kemana atuh gaya wae meniatos garaya wae ya punten kang ayeuna abdi nyarios punten neng ayeuna abdi bade tumaros nu tinggali aya jelema keur cungas cengos gaya bebe ya kan ditinggal nage teraos yo punten ulah siga kitu lamun terbulatuk tapi kagaring eta huntu reka mana henteu wale di sapatu pajar teh gaul ngajan tuli jalan buntu yo jalanna gombrong kalukurna kaos soplong make kalung bling bling jeung gaya nage polontong encan jadi artis tapi laga meni sombong bari otak kosong bolong siga ambe ompong kamana atuh gaya wae meniatos garaya kamana atuh gaya wae meniatos garaya wae hey ya saya cekujang di kamarana atuh make kalung gantelna badag sagede batu bener kitu hip hop teh kudu mahal sapatuna baju kudu gomrang boga tilu awewena kahirupan modern mirip zaman jahiliyah kalobaan dandan hey cenah eta teh gaya ngarawat diri jadi lalaki metroseksual cenah ame penjualan album meledak total tapi nah amane lila mirip bencong segala dipake nepi kalau marina kosong di tempat na longkrong gawean saukur nyampang ngomong na ngacapruk bibir jadi ngabuda beda pisan jeung kahirupan urang si insan hirup normal tapi awewe ngadet wae matakna mane kudu nyontoh hirup urang-urang bisa
Sundane jeung Rudi, kadang lucu kadang garang, kamana atuh gaya wae meniatos garaya, kamana atuh gaya meniatos garaya, kamana atuh gaya wae meniatos garaya wae, kamana atuh gaya wae meniatos garaya wae Meni arotes garaya, wae kamana atuh gaya, wae meni atas garaya, wae so 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 so, sa 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 sa, se so 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 so, se banget sa 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 sa, eta banget se yeah ya tepuk tangan dulu, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Aduh, ya penonton cari jiwa Kasimak sih kan. lain gitu hari cara jantel latihannya hari itu sepak nama ya alhamdulillah nya Kang Rudi bisa nuturkeun padahal orang saparan-paran barunya eta musik tapi memang benernya ieu mah teu olok grip benernya terudat ngulik nya lagu mah teu kudu ribet-ribet nu penting mah payu jadi duit. bener Mang pernah tuh di panggung ngeblank Minang baik gitu ya eta teh esoknya kamari ya karena tos tahun nganggur itu teh manggung kamari bulan puasa teh yang manggung poliri kabeh lain pan eta mah biasa lah lain DJ nya leung mun DJ mah bisa improv atau kumaha ya DJ tapi kan main Neswan jadi vokalan jadi akhirnya kan saya nge tahun itu produktif ada lagu lah seminggu sekali rilis lagu anyar gitu manggung tara gitu otomatis tara dibawakan terus nyian lagu anyar otomatis nyawono apa nu baheula lagi biasa dibawakan gitu poho tak aing mah jadi rapper sieun murtad tapi alhamdulillah anggar dibayar. Tapi ada satu saya baca di berita atau di cerita cek babaturan ada tak disangka seorang Mang Rudi Sundanis ini adalah ketika sosoknya sarada serem bener-bener rapper tapi apa tuh pada sejarah pendidikan anaknya pasti luas ya anjir. Lulusan mana cing? Lulusan Ariyanti anjir. Demi Allah bener Bang. Bener lulusan Ariyanti. Sempat. Itu maksudnya kumaha budak awewe atau ngahaja atau yang dedinya ku? Hari masalah awewe mah da singguri mah tiba heula kayaknya alhamdulillah kodrat di udag-udag. Iya dong. Jadi kudu ngudag. Jadi batur nyangkana teh kan didinya teh tata boga kecantikan. Ternyata ya jurusan non? Make up. Udah Sundanis lulusan Ariyanti. Salam buat kawan-kawan Ariyanti. Tapi maksudnya gini, Ariyanti itu identik dengan perempuan. Ya. Tapi ini Kang Rudi ini ternyata rapper lelaki gereng tapi asep Ariyanti. Jurusan apa, Bang? Manajemen. Oh, aya jurusan manajemen. Aya. Tuh, mata kamana wae pikiran teh. Mungkin nanti Ariyanti lebih pikiran nanti kalau make up we. Tuh lu sok mama make up tuh drummer anjir. Alatnya lain. Make up apa jika lala. Luar biasa, Lur. Bang Rudi ternyata punya pengalaman yang luar biasa di bidang musik Sunda yang direferkan dan alhamdulillah booming dan viewersnya berjuta-juta. Tentunya dengan berjuta-juta ini minimal mereka yang menonton pernah mendengar atau pernah melirik tentang kesundaan. Ya, ada cek Mang. Kesundaan itu seperti naon sih, Mang? Aduh, lamun ditanya serius punya saya serius teh tapi jawab. Lu aya di diri pribadi we. Nya diri pribadi matakna sim kuring ngadamel Sundanis oge nya sim kuring ngagaduhan rasa gitu nya. Nyaah deudeuh reueus kanu kasundaan.
salah sawiosna lagu Kemana Gaya Tau ge baheula teh kerjaman anom lah kitunya da kerjaman remaja da ayeuna anom keneh. Kacamosan nih, disangka kolot aing. Nya rencangan lah gaul gitu sepergaulan lah gitu nya sigana teh era padahal manehna teh orang Sunda gitu. Orang aya nu di Garut, aya imana ge sarua lah di Bandung. Lamun ka mana-mana teh ngomong teh lo gue anjir mana teh sigana era biasa we tuh bahasa Sunda. Gitunya teu kudu jadi orang Betawi gitu. Minder. Heeh, sigana era tah tidinya terinspirasi lah. Ngadamel hip hop Sunda gitu tahun 15 tahun ka tukang teh ngadamel Sundanis eta. Tadinya eta teh sebagai bentuk kecintaan jeung simkuring hayang nemongkeun ye urang ge najan rapper gitu istilah nama musik gaul musik kekinian tapi bisa dikombainkeun jeung Sunda oge tiasa keren tiasa gaul gitu. 500.000 ditambah 500.000 1 juta. Eta. 1 juta gitu aja. Tanya tuh Kang Ega kunaon kana Sunda wae gitu. Eta tanya tuh yang ditanya abdi. Kang Ega kunaon? Eta di kalung. Lebih hip hop ya anjir. Simkuringnya merhatikan Kang Ega teh nyunda banget lah gitu nya. Kunaon kuring simkuring bet kado Sunda teu Inggris-Inggrisan. Kayak ja wah lain hampura lain masalah aduh babaturnya internasional pokoknya Inggris-Inggrisan. Lain kunaon euy teu bisa bahasa Inggris. Saru. Tak orang ge babaturan kan nyariin balagu bahasa Inggris. Ari hate mah ajol-ajolan hayang. Ajol-ajolan. Anjing hese. Nyana Indonesia. Sarua. Tomorrow in the sky tanya. Anjir. Nah jadi Inggrisna geus bener ge letahna letah Sunda anya anggar teh sing sarikeun. Jeung urang mah jadi Sunda we nya. Tulis mah harita teh pas rek ngaingriskeun naon sekali hiji kata jata sangu poe anjing sangu poe naon bahasa Inggrisna. Bingung rice naon atuh rice yesterday aja dong. Luar biasa. Mang Rudi yang luar biasa pasti penasaran ada lagu yang tersingle terbaru lawan enak Mang. Tersingle kemarin rilis di tahun minggu kemarin rilis di Universal eta mah bahasa Indonesia Tante Marta. Tante Marta. Ciku. Tante Marta kau buatku candu, rasamu sungguh bagai martabak keju. Hipu, asin, amis, giung. Tapi hampura ya. Kerenyeun lirik lagu kitu pan anyar keneh. Aya meureun nu timuru mah meureun pamajikan. Alhamdulillah kah sabab simkuring ngebang sareng istri perjuangan di simkuring ti baheula lah gitu. Jadi geus tutup mata tutup telinga lan para itu. Ngan ukur itu mah cukup acting. Selebih nama atau tidak mau tahu. Termasuk eta tadi Randa naon teh aja. Randa anak 2. Teu nanyakeun eta. Eta mah apaleun. Eta kadinya beda eta rada cemburu. Ya, tentunya luar biasa yang unik-unik, yang lucu-lucu. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cek Salah. Yo. Ajak Salah, sudah TGJ. Kata kamu yang jelas hari-hari. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam permai.
Sunda TGC. Kata kamu yang jelas hare-hare. Cek saha Sunda teh tinggalin, cek saha Sunda teh kuper, cek saha Sunda teh kampungan, cek saha Sunda teh TGC dibuktikan oleh Bang Rudi Sundari. Tapi pasti penasaran kumaha eta jadi pertanyaan nu tadi teh Randa anak dua. Geus tong loba cingcong. Derkeun Bang. Tadi eta sempat jadi pertanyaan nu di imah. Jadi eta teh lagu teh sambungan di Randang Ngora Hade Rupa. Jadi baheula tahun 2013 aya fans lahnya bola teh. Biasa invokannya lucu lucu. Ketemu pas saya aya acara lah datang nu di Facebook gitu. Anjir lucu cendernya. Ngobrol-ngobrol sabaraha umur saya nyangka teh masih karek keluar SMA atau kumaha gitu. Berarti geus umur 28 tapi masih kene masih gesing nguring lah. Nah, pak teh abi mah Randa. Gitu ngobrol-ngobrol. Kita balik ke rumah jadi kalau lagu katanya dari seniman mah inspirasi di mana we gitu nya. Nyieun lagu heula teh entar nomor telepon heula. Kan eta mah geus otomatis. Mau dijelaskeun. Sudah julu jadi lagu. Jadi lagu lah langsung nyin video klip upload aja. Alhamdulillah responnya saya lah gitu nya sampaikeun ka mun urang non Sundanis perform di mana atau singkuring teu perform ke ulin misalkan di Karawang atau di mana. Oh, ayo Kang Juragan Randa, singkat cerita 5 tahun kemudian penak deui jeung si eta teh. Ngobrol deui. Ari pak teh sempat nikah, baru putra deui. Rarandaan deui. Eta mah datang ka si ieu kan Mas Randa. Aing hayang nasibna. Lain banyak. Eta jedakeun kawin teh amprok heula teh nya. Sigana mah teu kawinna teh beja-beja. Pas beja teh pas geus jadi Randa laporan nih ka urang. Tidinya da masih kena good looking. Terus jen tuluykeun jen lagu. Jen lagu deui. Jadi alhamdulillah ayeuna penontonnya ge lebih langkung saya gitu. Nah, judulna lebih langkung. Randa anak 2, satos eta aya oge la kelanjutanna. Nyata. Ieu mah lebih ka rasa gitu nya. Tilas tapi raos. Lain. Wah, luar biasa. Lain jigana pasti aya deui. Terus beres lagu nu kadua. Manehna teh kawin deui. Oh, acan deui. Acan teh kaya. Sigana mah sawarna mah trauma lah gitu. Oh, trauma. Lain. Prianger kumaha? Lain. Lain trauma teh trauma kumaha, trauma manehna trauma atau trauma. Ya, saurna mah. Gitu. Alim-alim deui gitu. Tapi satos Randa anak 2 eta nu nge-DM nu inbox teh eta laguna abi banget Randa anak 2 muhun we. Tah tidinya simkuring teh ngempelkeun pamuda-pamuda jang anggota. Simkuring ana jadi ketua koperasi di Jawa Barat, Kang. Koperasi naon? Komunitas pecinta Randa sejati. Gus, baikkan. Cicing tong loba pertanyaan sia. Gus. Mau miluan ieu komunitas. Pilih wadah ngiring. Aya sepuana ya. Koperasi halus eta, koperasi. Ya, terima kasih kawan-kawan dulur coklat kita. Oke, hatur nuhun ki Kopi Bang Layang, hatur nuhun Aib nasi goreng. Oke, aya bubur merah putih, hatur nuhun. Teh hilap, jangan lupa ke dapur langit ya. Penasaran dengan Randa anak 2. Mainkan, Mas. Yuk ah. Ya, terang. Jangan cepat. Kopi lah supaya jag-jag. Oh nyatu supaya. Kok masih punten-punten teh? Punten-punten bade nanya, neng sahana mina, ari eneng parawan atau Randa, ku tersangka si manehna, ternyata gening Randa anak 2.
randa ku tersangka si manehna ternyata gening randa anak dua. Dina basa waktu harita kuring kerjalan jeung babaturan aya mojang nu geulis pisan bari seuri ka kuring terus kucepan ana hate betuguk surser nyeri sirage ngadadak cager meureun ieu cinta pandang pertama geus der dekat tinggal 5 manehna awewe bager coba ngawanikeun arek ngajak kenalan si suganan we nu geulis daek nembalan. Punten neng, sahanamina, aribu, mina di mana? Badai angkat ke mana? Menikeng akang saja daripada aneng ini kalira. Punten badai nanya, neng sahanamina, ari aneng parawan atau randa ku tersangka si manehna ternyata gening randa anak dua. Gening neng anjen randa gening neng anak dua gening neng gak apa-apa akang pasti nampi geus kagok suka singar pas akang teu waos sawios jelas tapi naraos ngajan henteu tapi sawios guri-guri ampuk si kue bandros kareueut amnesty is seger-seger anu geulis mun ngalenehan akang jadi panas tiris. Nu geulisna meuni aduhai nu nempoge geus pasti ngacai cik jaga panon atuh bray nu geulisna init bari ngagupai punten bade nanya neng sahanamina ari aneng parawan atau randa ku tersangka si manehna ternyata gening randa anak dua. Punten bade nanya neng sahanamina ari aneng parawan atau randa ku tersangka si manehna ternyata gening randa anak dua. Punten bade nanya neng sahanamina ari aneng parawan atau randa ku tersangka si manehna ternyata gening randa anak dua. Punten bade nanya neng sahanamina ari neng parawan atau randa ku tersangka si manehna ternyata gening randa anak dua. Punten bade nanya neng sahanamina ari aneng parawan atau randa ku tersangka si manehna ternyata gening randa anak dua. Asik. Namanya juga Jebing Santuy, apunten ngalantur, yang jelas happy banget hatur nuhun Mang Rudi Sundanis, tetap selalu eksis, mudah-mudahan karya-karya tetap selalu bisa dinikmati. Amin. Amin luar biasa. Hiji deui lagu deui, lagu naon Mang? Don, buka lagu dong tadi teh. Masya. Kumasia, tah. Kumasia teh main naon? Main naon Mang? Cing cing Mas bitina, F naon teh? Kumaha laguna Podi? Lucu, luar biasa. Mang, kalaresannya alhamdulillah acara Jebing Santuy ieu dirojong ku etang-etang pembinaan ti coklat kita nyaeta rojongan ti Karang Taruna Mang. Wah, Karang Taruna setempat jadi anu gerakeun tunu nyepeng kamera, tunu nyepeng audio, tunu nunata ieu pasang lampu baru dak ditarka Bang. Ais mantap. Coklat kita. Dah kitu. Ade neng gaduh naon eta? Aduh, neng. Aduh oleh-oleh cenah ieu Mang. Ieu coklat kita. Aya naonna we esina buka-buka bawa esina aya naonna ieu. Baca. Waduh. Oh, iya, kopi Mang Layang. Kopi Mang Layang hatur nuhun. Aya naon di Mang? Wah, handphone. Lain Wah, saja.
Sudah ada handphone. Termos, teteh termos. Ayo, aya acuk. Ayo, acuk lah luar biasa, Mang. Pami dasar kangen neng randa tadi. Oke, aya ini dia. Hampersnya. Hes. Naon lebetna? Asbak. Asbak. Asbak kedah aya ududan kan? Ududan mana? Udah aya tuh baju setengah. Aduh nuhun pisan Kang. Luar biasa, Bang. Luar biasa seorang Rudy Sundanis yang begitu kental dengan lirik-lirik Sundanya, bisa hadir, bisa istilahnya membawa nama baik Sunda yang lebih kreatif, inovatif. Pokoknya mah Sunda bisa ngajomantara ku karya-karyana. Namun tetap selalu berkarya, Bang. Tong siap. Mudah-mudahan tong pateuh ku Covid, ku daun tetap selalu. Mudah-mudahan oke kontrakna terus diperpanjang setiap tahun. Amin. Alhamdulillah. Besar tahun kemarin kontrak. Alhamdulillah. Besar. Kaboli termos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rapper-rapper lain di Bandung, Tarumbang, alhamdulillah simkuring kapeser taneuh lega tadi. Wih. Ku Covid, alhamdulillah. Alhamdulillah sami, alhamdulillah ku Covid teh simkuring dikereuyeun we nya. Dikereuyeun we di. Cacakan nuju Covid nya. Urang teh unggal geus balik nyun lagi nya ngumpulkeun tanah we na teh nya. Abdi kita meser tanah kitu. Nya, abdi saemer abdi di ditu. Abdi geus kitu. Saplastik kalemang. Ah, pokoknya mah kumaha sia. Mikir. Kita lagu nyarita kenal kita. Kumasia we. Yo. Mane cik pikir gontong loba bacot nabiwir. Cik mikir mane cik mikir mane cik mikir mane cik mikir. Aing mawoles diselaukeun wela ning hareupan mane anu loba tingkah. Kagok edankeun wela omongan mane si garuntah. Sok we sing tarik kula ngaharewos komo deui raos pun dugi di poporongos. Terserah manggawe nyanggakeun eta dosa teu karasa tos dijajadikeun. Dankeun kuing jalmi bebas mangga nyanggakeun nya Rio sing paruas. Arek ngomong kitu mangga arek ngomong kieu mangga sok we sing jongjon nya kumaha sia. Mane cik pikir ontong loba bacot abiwir. Cik pikir mane cik pikir mane cik pikir mane cik pikir mane cik pikir ontong loba bacot abiwir. Cik pikir mane cik pikir mane cik pikir mane cik pikir yo. Potong loba teuing ngabacot teu pararugu bapak. Lamun loba bacot teu pararugu janji omong kosong komo deui dia kitu bisa bahaya ka sararean. Mane Cik pikir potong loba bacot labiwir. Cik pikir mane cik pikir mane cik pikir mane cik pikir. Cing tarik pulang ngaharewos komo deui raos pun dugi
kiti poporongos ader serah manggawe nyanggakeun eta dosa teu karasatos dijajadikeun kopwe sing tarik gula ngaharewos komo deui raos mundu kiti poporongos ader serah manggawe nyanggakeun eta dosa teu karasatos dijajadikeun mane cik mikir montong loba bacot nabiwin cik mikir mane cik mikir mane cik mikir mane cik mikir mane cik mikir montong loba bacot nabiwin cik mikir mane cik mikir mane cik mikir mane cik mikir loba bacot nabiwir cik mikir mane cik mikir mane cik mikir mane cik mikir mane cik mikir kontong loba bacot nabiwir cik mikir mane cik mikir mane cik mikir mane cik mikir. Sundanis Record.